Assalamualaikum baraya wilujeng wengi kasadayana tinggal gera runtah dina solokan meuni seueur kieu meuni sagala aya rajin aya cai runtahna teu kapalang dihanyatkeun lain hanyatkeunneun dipalidkeun ka lebak karunya kanu dilebak sok lebet kana buruan bumi katambi solokanna ruksak atuh jaba alit pokona mah ripuh ieu mah kunaon atuh nya res resep teuing miceunan sampah kasolokan teu mikir-mikir kanu gaduheun serang atanapi bumina anu caket kasolokan. Ieu teh sampah ti palih girang anu sok maiceunan wae teh kasolokan. Soalna sim kuring kantos mapai solokan bakat ku hayang nyaho ieu sampah ti palih mana. Bohan hese pami atos kabiasaan mah sok hayang ngareunah sorangan nu pentingna mah di tempat maranehna bersih teu mikir ngaruksak ngarujitan katen batur. Kuduna mah anu sok miceunan sampah kasolokan teh ngajaran geura ulin ka palih dieu ameh terangeun kalakuanna teh sae pisan ngamadaratkeun. Bilih aya anu ningal kana video sim kuring terus rumaos sok miceunan sampah kasolokan. Mudah-mudahan mah aya mikir saalit mah pami gaduh pikiran mah sok atuh bisa meureun duruk ku sorangan ari sampah sorangan mah ulah ngedo-ngedo teuing hirup teh. Sampah wae dipiceunan kasolokan atawa lamun embung ngaduruk sampahna kumpulkeun di buruan bumi masing-masing.